Ti anggangna keneh kuring boga rencana dina nying hareupan tahun baruan. Rek ngahaja ngadon tahun baruan di gunung. Ceuk pikir bosen sabab unggal tahun baruan teh biasana ngadon cing arabring ka pusat kota Bandung. Nya harita mah kuring boga rencana tahun baruan ayeuna mah ngahaja rek bari camping. Tanggal 30 Desember kuring geus arindit jeung sababaraha urang babaturan. Nya niatna oge rek camping salila 2 peuting. Lamun indit tanggal 30 rencana balik teh ninggang tanggal 1 tahun baru. Bada asar kuring geus arindit muru ka tutugang gunung nu aya di daerah Lembang. Ngahaja malahan nyiapkeun bekal teh salengkepna supaya teu kalaparan salila camping. Saanjogna ka tempat anu rek dipake camping, kuring jeung nu sejen mimiti nyiapkeun tenda jeung nyiapkeun tempat keur papasakan atawa tempat keur ngaliwet. Kuring ngarasa tumaninah aya di eta tempat. Malahan saberesna ngadegkeun tenda, kuring mah ngadon popotoan we make HP. Kuring teu ngagugu kana panyarek ti salah saurang babaturan. Geus atuh maneh teh, ulah popotoan wae. Geus sareup ieu teh. Lah tenang, mulena naon? Lebar ye, kesempetan kieu teh. Nya atuh da aya isuk deui atuh, tingali geus sareupna kieu. Nah maneh teh ingat apadon ti orang lembur. Nah, kunaon kitu? Nya eta cenah. Di gunung ieu mah tong ngadon popotoan wanci sareupna. Bisi kumaha onam. Mau namna ge geus maot meureun ayeuna mah. Di bejaan teh. Nya geus lah kumaha maneh lah. Mun aya naon ulah nyalakeun urang. Moal tenang. Wanci magrib kuring caricing di tenda bari pangangguran ninggalian hasil popotoan tadi. Nya basa tadi kuring loba motoan kaendahan alam. Kuring motoan tangkal kain nu aya di eta gunung. Malahan moto endahna alam panyawangan ti luhur gunung. Basa foto mimiti ku kuring ditinggalian. Nah hasil foto teh bet aya nu aneh. Da jelas atuh tadi kuring teh anteng popotoan pemandangan alam, tapi nu aya dina foto bet jadi foto kuburan. Sok padahal dimimiti kuring datang kadinya oge teu ningali aya kuburan hiji-hiji acan. Tapi naha dina hasil foto hampir sakurilingna teh kuburan. Ningali kitu mah kuring jadi beda rasaan. Malahan kuring digeleneng ku babaturan sabab basa kuring dicarek popotoan wanci sareupna teh kuring tetep neugdreug wae. Gambar nu aya dina foto, gambar kuburan anu katinggali siga geus lila pisan. Ku ningali
gambarna oge geus nimbulkeun rasa serem. Malah sigana eta kuburan teh geus aya di zaman Walanda keneh. Cacak madina gambar, tapi pet jadi mawa geeuman ka eta tempat. Sok sanajan ukur ninggali dina foto na hungkul, tapi naha make jadi cingpuringkak bulu punuk kuring. Hal sarupa kitu teh teu pati ditinggalikeun ka babaturan. Sabab kuring ngarasa era atawa gengsi lamun disebut jalma borangan. Dodo jangker kuring tengah peuting naha atuh kuring bet hayang kiih. Mangkaning wanci ayeuna mah geus peuting. Kaayaan geus poek mongkleng. Rek menta anteur ka babaturan. Era antukna kuring keluar di tenda, neangan tempat keur ngadon kiih. Rek kamana atuh maneh teh geus peuting ieu? Ngompol, teu kuat ye. Kade bisi eta tah. Geus gandeng, jeung beunina oge. Saya mah mau minta anteur ke maneh. Nyaan, wani sorangan. Treret neangan tenda anu dipake camping teh bet jadi eueuh. Jeung naha geuning ayeuna mah kuring teh bet aya di kuburan gede. Kencang katuhu tukang jeung hareup teh geuningan kuburan. Nah ada basa kuring mimiti ka palebadinya mah taya kuburan hiji-hiji acan. Jeung cek pangrasa mah kuring teh teu jauh ini ti tenda. Tapi naha atuh, naha tenda teh beut teu katingali. Kuring langsung lumpat ninggalkeun eta tempat. Maksud rek neangan tenda jeung babaturan anu ngadadak jadi areueuh. Cek rasaan mah kuring teh lumpat geus jauh ti palebah tanggal kaya anu gede teh. Tapi naha ngadon anjog deui ka palebah eta tempat. Sanggeus sababaraha balikan lumpat oge. Akhirna kuring kadinya deui. Sanggeus sababaraha balikan. Untukna kuring ngarasa capek. Malahan kesang geus kaluar saawak-awak. Sebab awak geus karasa capek. Sok sanajan sieun oge nya akhirna kuring diuk. Maksud rek ngareureuhkeun rasa kacape balas ku lulumpatan. Sabab kuring keur diuk bari ngarasakeun kacape. Kuring ningali siga aya suku
suku anu ucang-ucangan dina salah sahiji dahan tangkal kai. Barang katinggali jelas gening nu ucang-ucangan teh Kunti anu keur diuk dina dahan tangkal kai. Hanona molotot ka kuring. Malahan sanggeus kitu eta Kunti teh bari nyik-nyik. Awakna anu make kain bodas ujung-ujung galayang ngapung ka luhur. Ningali kitu kuring langsung gogorowokan minta tulung ka babaturan. Tapi naha atuh sok sanajan kuring gogorowokan satarikna oge. Tak aya saurang-urang acan babaturan anu nyampeurkeun ka kuring. Leungit Kunti anu ngalayang ka awang-awang. Kapalebah kuring siga aya anu datang. Aya anu nyampeurkeun. Mimiti mah atoh keur kuring teh. Nyangka mah eta nu nyampeurkeun teh babaturan kuring. Tapi kacida kuring ngajenghokna. Sabab asa geus deukeut katinggali jelas anu nyampeurkeun teh lain babaturan. Tapi saurang nini-nini. Eta nini-nini awakna geus bongkok. Beuki deukeut nyampeurkeun ka kuring. Malahan barang geus deukeut ujug-ujug nyerengeh seuri ka kuring. Katingali beungeut eta nini-nini teh matak pikasieun. Siga lain nini-nini biasa. Kusabab sieun di gitu dikieu eta nini-nini sok sanajan masih keneh capek. Kuring langsung maksakeun maneh lumpat bari teu eureun gogorowokan minta tulung. Tulung! Tulung! Kuring lumpat bari tepugu jug-jugan. Kuring lumpat teh boleh teu bisa tepi ka tenda. Kuring lumpat teu bisa jauh. Malahan gokdi kuring kapalebah nini-nini teh. Ningali kuring anu sarupa kitu teh eta nini-nini siga anu atoh. Malahan kadenge eta nini-nini teh ngomong ka kuring anu geus aya deui di hareupeun eta nini-nini. Kunaon atuh ari maneh teh jalu? Madon lulumpatan kitu. Geus ngilu we ayu jeung Nini. Ampun. Ampun kuring mah teu rumasa boga salah ka Nini. Nah Nini bet ngaganggu ka kuring. Cilaing ngagiridik tempat kami. Jeung deui lain teh sopan make wani-waning ihan. Ieu tempat cicing kami. Tobat. Tobat Gusti. Tobat. Allahu Akbar. Bahasa kuring nyebat-nyebat asma Allah. Eta nini-nini ngiles di hareupeun kuring. Awak kuring jadi karasa lungse. Malahan karasana leuleus satulang sandi. Kuring geus teu wasa deui nangtung. Nya langsung aniprek di eta tempat. Malahan kuring geus leungit di kaera. Bari ngararasakeun kacape, bari jeung ceurik. Kuring teu eureun sasambat ka babaturan anu teu saurang-urang acan anu nyampeurkeun ka kuring. Tolong. Ton. Tolong, Ton. Tulungan kuring. Ton. Keur kuring ngalungsar kitu. Ujug-ujug aya angin anu ngagelebug.
Malahan eta tempat karasa inggeng siga aya lini. Can maacan kasihan leungit. Kejadian rongkah tumiba deui ka kuring. Hayeuna mah katingali gunung nu aya di hareupeun kuring teh siga anu maju ngadeuketan. Kuring nganukur bisa undur-unduran bari jeung kaayaan diuk. Gunung-gunung nu aya di eta tempat ngadareukeutan siga anu rek ngagencet ka kuring. Tingali kitu mah kuring geus teu bisa walakaya. Kuring nganukur bisa ngarangahkeun leungeun. Ceuk rarasaan kuring mah harita ngadon digencet ku gunung. Jantung nama kuring teu inget di bumi alam. Kuring kapiuhan harita keneh. Dina kapiuhan kuring rarasaan mah kuring teh aya nu mawa ku makhluk-makhluk anu pikasieun. Kuring dibawa rek didakwa. Sabab cenah kuring teh geus campelak. Kuring geus kumawa ningihan karatona makhluk gaib. Cenah kuring teh taya kasopanan ngagiridig nagara maranehna. Kuring geus teu bisa nanaon deui. Kan sajaroning kitu kuring teu oleh nyanyambat ka Nu Maha Kawasa. Kuring nganukur bisa nyungkeun pitulung ka mantena. Kuring istighfar bari babacaan sabisa-bisa. Tapi sanggeus kuring istighfar jeung babacaan, makhluk-makhluk aneh anu keur ngarajengan kuring langsung ngejatkeun panyekelna bari cinggarorowok nyebutkeun panas. Malahan nepikeun ka teu daraekeun ngadareuketan. Harita kuring oge sadar tina kapiuhan. Karasa tarang kuring tipis. Sing horeng tarang kuring teh keur pada nyecehan ku babaturan. Kuring sadar bari awak karasa lungse anu kacida. Harita kene kuring langsung dibere nginum ku babaturan. Sanggeus kasadaran kuring pulih deui, kuring nyaritakeun anu kaalaman ku kuring kanu jadi babaturan. Ngadenge caritaan ti kuring sarupa kitu teh, kabeh babaturan kuring oge ruas kana naon kajadian nu kaalaman ku kuring. Malahan untung cenah kuring masih kene ditangtayungan ku Nu Maha Kawasa. Salila kajadian sarupa kitu, puguh oge kabeh babaturan kuring teh nareangan kuring anu cenah ujug-ujug ngaleungit. Malahan leungitna kuring teh geus aya kana 2 poena. Sok padahal ceuk pangrasa mah kuring teh teu sapeuting-peuting acan. Kuring ngalaman kajadian aneh teh. Memang nya geuningan kuring aya di alam gaib teh aya kana 2 poena. Sabab harita teh geus ngaliwatan tahun baru. Antugna mah kuring jeung babaturan teh teu ngarasakeun naon anu dipikahayang.
nya hayang senang-senang ngadon tahun baruan di eta tempat. Salila 2 poe teh babaturan kuring oge ngadon cing asruk-asrukan neangan kuring anu leungit teu pupugu. Singketna kuring langsung balik di tempat camping. Bari mawa pamanggih anu kacida ahengna. Numutkeun carita ti salah seorang warga anu lemburna di eta suku gunung. Cenah lamun ngadon camping di eta tempat teu meunang popotoan dina wanci sareupna. Jeung deui teu meunang ngadon kieu di sembarang tempat. Katerangan sarupa kitu teh geuning enya kaalaman pisan ku kuring. Anu kasarad aya kana 2 poena.